Aduh, anjing. Kamarana makan kaluk, ya teh negara we. Ay, nganas geus asup duit 150.000 juta jiwa anjing. Keur ieu proyek teh. Makan negara we anjing. Ay. Anjing lamun apa kieu? Geus aing mah rek mau di Arab sekalian. Di Arab mah barat oh. Ini dia aduh kecil. Aduh, astagfirullah, ai teu balongna, teu kebonana, ieu mangkaluk nu garadag kamaranan. Cacakan aing geus asup modal gede anjing. Bayangkeun 150.000 juta jiwa, ieu sok diasupkeun ku aing donasi. Api ieu teh dianggeuskeun keneh wae. Be. Jalema, aduh, ai. Dalamun. Tuh, ieu ngaron dikumpulkeun we kieu patut lain tandep-tandepkeun. Anjing teh. Ah! Pokona mah. Dorok dok. Aya, jelema. Dorok. Teu apaleun. Aing keur parusing kieu mah sia ku aing di bebetkeun ka tukang dorok. Daon sia dorok. Dorok. Mana nih? Tadi tuh suara tarik. Oh, kau mana nya? Tadi mah tarik tuh suara teh. Pagat wae dia. Ah, Dorok dok anjing. Dorok dok. Bah, dorok dok. abah we. Kia oge Haji Bonek SRDIP. Geus 20 kali ka Mekah. Abah-abahan Haji Bonek. Nah, dagang teh beujeung kaleuweung segala kieu teh. Bae atuh Haji Bonek. Sugan we aya duda atuh. Wis hayu ah. Well. Si aduh, paling ini atuh ai blusak-blusuk ka di manangan duda. Aduh, parah. Lamun aing teh gablek pamajikan asa diculik, bawa aing ka saung ka teu. Blakok sampe dieu. Dorok dok. Dorok dok, Cak. Dorok dok naon, Cak? Ah, Cak, dorok dok. Pak. Dorok. Naon, Cak, ieu mah kurupuk aya, Cak. Moal lieur, Cak. Kalau kaki garanan nyomdek meuli moal ya teh. Atuh Cak, meuli we hiji. Geus mau dijual ah. Nah, eta kumaha si aja teh? Kumaha itu Cak nu dagang teh? Lieur. Lain siga nu teu niat nyong nawaran Cak nya. Aya rek dibelian, kalah teu dijual. Poe oh sigana mah isukna bisi eueuh nu dijual. Eta. Tuh ya. Ujang jualeun Heeh. mah. Ujang jual Modal. Aduh anjing lieur ieu jelema. Dorok dok anjing. Dorok dok. Marana anu digara we teh. Anjing ngaron teu aktif sih tuh anjing teh. Jadi deui ye. Masya Allah, teu aktif duanan mah. Aing sia di searching kana Google Maps sia ku aing mah. Tuh, da bener aing lokasina nuju ka dinya. Aing aduh, anjing. Anjing jadi bocor. Aduh. Gara-gara si Tomble anjing aing ku pagawe ka dewa kieu anjing jadi bocor ka kolot Aduh.
Ah, aing ya aduh, gara-gara konyol anjing teh dai sakeun wae aing lebih ka ulang anting gedung ge. Lipu, aduh, iya mah. Aduh. Gara-gara si tarom le aing garablek nu gahara we teu alecreuh awas sia ku aing ayeuna lamun paamprok dileuwih ku aing sia diancrungkeun sia ka handap sia. Mudah-mudahan ya dunungan di dieu. Capek. Can itu can ieu. Can beres oge. Dititah we tuluy. Baelah duit nu bieu mah urang pake ulin we. Nya. Bae. Ieu ah urang pake ulin lah. Cil, aya awewe mana? Mana? Tuh. Oh, bener euy. Teh, nuju naon teh? Balen di bantosan. Seuh abi mah. Balen di bantosan teh. Mangga we bade mantosan mah. Cek aing oge da si koplok mah ngadon haripet kabikang mah aicul weh proyek teu dianggeuskeun koplok teh sia ku aing dikojetkeun sia. Siap wae. Kita nyuci. Iya. Dia aing kemarajan macing lagi nya. Alasan sia. Ji. Mana sama? Aya bodoh ji. Kuat. Hei. Hei. Belum kabur si konyok teh. Teh, tas lagi teh. Teh. Cing. Lumayan sok wae awal mah. Teh. Biasa. Kayak urang kencat yang abi. Ya. Iya nu laheunnya. Tadi geura sok haji ka hanap geura sok ngararaos geura. Aduh. Sok. Haji gajal. Goblok banyak aing mah Anjing, apaleun si anjing Haji. si Haji. Si Haji ngagatan awewe. Asli euy. Panya teh si Haji mau apaleun jeung panya teh mau nuturkeun deui. Kacau. Ku apal deui. Heeh, perang deket aing Anjing teh, ah. Goblok Haji teh. Tipu Haji teh mah. Gijual. Ini orang keluar lah gawe lah anjing ah. Cenah Haji, Heeh. aya duit kumaha? Bingung aing ge. Bawa balik lah. Ayo ah. Orang pakai ulin deui. Ayo. Aya apa meran? Ayo. Iya, ayo. Ya, ayo kora-kora. Ayo. Ayo. Ya. Aduh. Anjing. Aing koreda sagalana nu garadag kalabur. Tulikeun bikang anjing ngadon ngape-hapeun aing. Aing duit geus beak ngan sakitu-kituna sesana. Bangkrut anjir aing jadi haji teh aduh aing. Pokona mah ripuh aing mah euy nya ku pagawe aing ditipu proyek teh arang geus tuluykeun aing ditolak mentah-mentah di ku awe koplok teh sajual malang pisan bae jeung duit panen ge anjing digubug geura ripuh geus ayeuna mah aing rek niiskeun pikiran jeung hate mah baleg ripuh. Sesi, sayang metis tapi ieu nempo naon jambu eueuhan. Puguhan orang oge trek ngala jambu kadek teh.
Teh hanya mau ya gedang itu leletik. Itu mah penting mah atuh, Cek. Sudah mangeunah atuh. Aduh. Ayo. Naon atuh yang naonnya pe nya. Kabar itu yuk ayah sudah. Ayo. Yuk ah. Ayo. Yuk. Aduh, Cek. Naon? Yang modal. Aing geus salah. Kayak itu yuk ah. Ayo. Tekuat aing hayang modal. Tekuat aing. Ayo teh serahin aja apa ya? Aduh, tekuat. Di kablok si anjing setan.